Pan abah bawa kukutan, jurig biasa jurig. Udah Iya, telepon heula. Di telepon lah jurigna sibuk henteu gitu. Sakti bener ini. Iya, sudah jurig nih. Depannya. Yuk, kemarin. Nah, jurig ngaran Udin. Salah. Salah jak lamun jak. Nah, itu kalau ke material. Kela. Yuk. Kumaha yuk? Aya biasa. Tuh ngerti. Bisa tuh. Siapa? Kasar teh, Bang. Kasar. Keur ngalah suluh sibuk cenah jurigna. Aduh. Ya kumaha berarti ya? Tapi tenang da abah mah lo balain si Udin wae. Udin teh material atau jurig? Jurig. Ngaranna Udin. Jurig, heeh. Oh. Eta nu kamari bae ngagantung teh ya. Oh. Aya hiji deui. Aduh. Sakti pisan ya mah. Alatna eta mah. Nah, ieu si jenggot teh. Oh, jenglot. Tah eta jenglot. Tapi gunul pan biasa sok panjang jenglot mah cek batur mah. Kamari karek dicukuran ku abah. Aduh, abah mah bener. Eta geuleuh gimbal pupeurieun abah gondrong cik ieu atuh sing disiplin gitu ulah sarua ting ramijun. Teu ajang. Oh. Aduh bener hirup bah. Hirup Tuh, dioyageun ku aing. sugan teh hirup sorangan. Dioyageun cicing heula. Ca ngaran ujang teh? Abdul. Somad. Abdul bin Usro. Bapak abdi teh Usro, Bah. Abdi Abdul. Bapak kemana wae ya? Aya. Atuh tong ngakeun bapak mah Asa, abdi. poho jang atuh nasib Abdi inget. bukan masalahna kalian bapak. Bener gelak. Asa Gelaknya. kurang lieur. Oh. Kumaha cenah mah? Ye, atuh nilila atuh mah teh. Teu ngomong-ngomong deh. Sugan dina cai dia cai kemang gitu mah ning batu sok Aduh, gitu. poho jang tuh gelak. Aya Cari bareng minum juga nama. itu teu ieu nya. Teu aduh jurig teh Iya, galuh nah teu hiji ngomong. acan. Aduh. Gelak jang. Loba itu alat ieu mah tapi nah karari ieu antar. Astagfirullahaladzim, paingan teu ngomong-ngomong lieur jiga na moesanan ieu. Ieu teh geus minum eta. Letik mana geus diajar astaga. Ya lo teh ah. Bener ieu mah. Urang tinggalin ieu nya kumaha. Sok atuh mah nyawa tulungan abdi ya. Bah. Nah jika elok cupangan. Mana? Tuh, laukan tuh. Rupana lauk teh, rupana. Oh. Ieu teh pananyaan. Pertanyaan ieu teh. Cina. Tuh mah. Naon? Eta jika Cingla. tah. Alhamdulillah hasil euy. Kaluhur bah bener. Kaluhur aya. Lauk teh itu tah jika nu mere ieu. Milik bati ujang geus milik ieu mah. Bener. Beres si batak teh bisa ku urang minta dileuleuskeun dipohokeun bah moal ka abdi lagi. Tapi ieu teh dina awak ujang meuli berat pisan ieu teh ya. Aya naon kitu bah? Loba pisan ngeuntepanana. Aya naon ancet? Cing ku abah urang ieukeun lah ya. Heeh. Ujang mah da loba nu nyantet jigana teh ieu mah. Palingan legan awak teh bah nih sabaraha hese usaha hese. Tatanen goreng. Goreng we nya pasti ieu mah. Ujang lahir poe naon Jumat. Selasa bah. Selasa. Pas keur hujan angin dodar gelapnya. Apa nih? Apa teh pisan teh Kade. nyuhan. Kade bah Abdul bin Usro. Abdul bin Usro. Bah. Ya. Hah? Dalin orai abdi teh teh mah. Cicing jurig na make kabur eta tah ternyata karek nolol buntutna cing saeutik deui. Sok atuh. Dasar bah, yo abi mun teu boga masalah di gelutan tambah. Nah, ai mana dukun wani. Ai ku ani bah, abi nu asa digawekeun pisan. Mana hayang diasupan kompor kana jero beuteung ngalawan ka dukun. Nya alim kan. Ai ujang rek berobat arek naon ieu? Satung-tung anu berobat karek ujang hungkul nu komplain ka abah. Lain percaya dukun ka abah. Eta kana ceuing ngajelengeng abi teh dalin Jurig orai, guru dibejakeun mah jurig orai. Oh di abi teh. Jurig orai. Aduh sakti. Bener kitu percaya bah. Loba pisan nih ujang mah awak eta-eta. Duh. Ayo ujang tos ngelmu naon? Lain kitu abdi sok di sawah wae. Sok nyiram cai di sawah. Astaga. Abdi teh bah jika nama ieu mah kaasupan jurig gaang ujang mah aduh bener rada tiras. Geus kalaluar dia bah.
sawareh aduh ini ampun capek ka abah Aku ge. mah masih si Tinggal kalau ada si abang. Dino buku ieu masuk katingali. Abi kudu ngabsen bah. Nya heeh atuh ieu teh tuh daftar geus tadi tuh ari ngaran Bu dukun sohor mah. Waduh, Geus loba udah datang make ge. absen. Tuh. Mana di pulpen lagi Bu. Jadi mungkin aku abah dijieun. Nah ieu lah ieu mah pulpen ajaib sok na bisa di dieu. Jiga lain yang obeng ada lain. Pulpen ajaib eta mah. Adanya. Kudu nurut ya abi teh ya. Ye, dari dia mah kitu prosedurnya jang ulah kaget aya ngaran dukun. Aduh, bah itu aya tanggal. Jam masuk, jam keluar. Di dia mah ketat jang. Saldo. Tah eta teh kade tah. Ieu teh kudu kinuh wae jang. Tanggal sabaraha mah teh? Tanggal 40 bulan 13. Teu aya bah. Ae 27 bulan 7. Da kieu aya abah mah loba tinggi jero guha jadi tak ingat kan hukumnya teh aduh. Kemisnya. Heeh. Ngaran Abdul bin Usro. Bin Usro kade Usro. tah. Ada bina teh. Jam masuk gitu jam sabaraha nya Abi ka dieu? Jam 3:04. 3:04 jam keluar ayeuna abdi meureunnya kumbah ditulikeun ka Abah. Sok kade. Saldo? Soalnya saldona nya kudu mencukupi lah. Oh, sama. Sapelah saridona we aya abang moal matok bae lah 50 juta we. Mending kena mayar ka Batak kali Bah ning kasih abang. Ayo utang mana sabaraha ka Batak? 10 juta kasih abang ge. Enggak, aduh. Heuh bae lah bere diskon ka mana lah. Kagok. Ah, bae nangis mawa dinya. Teu tulis-tuliskeun nangis aja amplopan ka dia. Sok bae disanti kita nuhun jah. Tah mah ieu dia cai lagu kudu kumaha ya. Heeh. Aduh, udah resek aing boga dukun mana. Mun teu butuh-butuh teuing mah aya. Dah. Nyaon? Rewas. Asup jurigna nya. Rewas urang. Ya ini Ya. pas. Tah, ieu tah nu mantak kena jadi milik mana teh ieu tah. Abi kieu langsung kecepang. Soalnya milik teh eta pan bieu tong ngobledag teh eta tah turun. Sakuan mah nya. Sakuan. Jadi kumakeun ya dikepret-kepret. Ieu mah dikepret-kepret Ka imahna. Ka imahna amun atawa ka tempat tongkronganana mun pas nagih suguhan kumaha cai. Ku ieu teh. Satengah gelas we loba teuing karunya. Da tarelekeun nginum bang bah geus abang Teh teh. sana bajurkeun mun bisa mah. Ah kepret-kepret teh Tah nya. kepret-kepret teh leuwih alus seperti mah beunang ku cai. Pokoknya hasil bah nya moal nagih-nagih deui. Hasil. Nuhun pisan bah. Naon ieu? Punten nya. Keun bae. Bae. Keun bae. Tapi urang capek Naon ieu? Heeh, aman biasa syaratna bah. Keun bae ulah. Syarat ke Abah. Ai abdi siap hasil mah. Hasil bae teh. Hasil atuh sih Lemah situ kemana gini lemah. Lemah beja yo. Men masih kene keun lagi. Heeh. Balik deui ka Abah. Nya bah. Heula jang. Beungharan Abah we. Heula jang hiji deui yo. Naon? Tinggal ujang mah karunya Abah mah ka ujang. Sok lagi curah terapi heula. Aya keneh wae. Ngogoler. Mu kieu bah. Ngogoler. Sok ngogoler. Aduh, aya kudu goler. Nenek piku hangat tuh. Pohon, nah tuh kakak ngilu ngogoler. Sok buru. Tuh, ini pun ka pohon sih. Ujang bari jikir ya karek tong pohon. Urang terapi ya, jang. Nenek piku mah. Ya, cepat. Pangis dibere cai bah. Ieu mah keur Da abi mah teu kuna naon. Ieu mah keur micen sial ujang teh hirupna sial wae. Kos beungeutna. Tuh, astagfirullah. Jurig datang lewat telat teuing. Cuy. Ujang mah ieu mah saeuting emutan, ulah itu teh kadenya jang. Bah ieu teh dukun atau naon bah teh? Abah mah dukun ongko, dokter ongko, kadang maehan. Lain bagel, di dukun teh ya. Jang nah tuh. Naon? Jantung teh do re mi fa sol la si do ieu mah. Geus geus abah mah da lain tinggal mah jieun-jieun Tinggal ibu kasih percaya. Geus bah kitunya. Tah kada eta jikirkeun Kira pokona aku mah. aya do re mi fa sol la si do jantung urang. Asap Ini kenal. dengekeun. Ieu mbah abi teh batanya teh ngaran. Bakal sakalian ieu bakal mere keur ujang ieu teh. Terus paranti mah di dia bisi batur kayak gitu asa digawekeun kumaha butuh-butuh teuing tapi hasil ieu bener. Hasil geus balik jeung. Kade ulah ngalil ka tukang. Tas petan mbah. Keur jikir maneh. Bawa karunya kami maju. Mbah tah ya tah jenglot. Aduh ingu-ingu teh liar wae mah. Jauh, bro. Oh apa? Enggak, jauh kade. Tertipu dia sama aku ya.
Dua poe bang. Benar. Yakin dua poe bang. Iya naon? Bener dua poe bang. Iya naon? Iya. Dua poe. Lieur lirega mah kudu kumaha nya mikiran anak ieu. Can di jalan itu dijalankeun kumaha penting cak si Mbah. Sugan we mimilikannya. Beureunan aya hasilna meureun cek si Mbah, kita dikepet-kepet da moal aya ka dieu di si babatakna ge si abangna ge. Atau aku di jogrog di orang ngaran teh di ontrog wae kitu nya. Kapanongkronganna heuh biasa di ngarariung jeung barudakna. Kepret-kepret atau aku masak sieun di urang dirempuk. Serba salah. Bu. Naon? Nyakeun naon atuh di jero wae. HP atuh yang babaturan di grup. Boro-boro mikiran nu kieu nya karek ngomong HP we. Ngomong keur penting kumaha hasilna ti dukun teh? Nyatana ieu dukun teh cek batur teh sakti. Tah mun bener eta heuh cek batur mah jamrong bener sirahna ge jabrig. Sirahna teh jabrig gila. Sieun atuh. Gimbal. Tapi eta praktekna ku teu masuk akal mah. Nah, nya kumaha praktekna? Teu asup logika pokona mah. Pok pira ku ayeuna ngaluarkeun tina kantong cak kelajang cenah. Ngaluarkeun tina kantong teleponan model budak kitu nih. Heuh telepon pek teh. Halo Udin. Kajurig nyebut Udin. Nya emang aya jurig Udin. Oh, nya aya kitu jurig Udin. TPS salah jang karakan telepon material cenah. Ih, sok kapan atuh pugu langsung ngaluarkeun deui. Salah jang ieu mah cenah. Jurigna keur ngalah suluh, pajarkeun teh keur sibuk. Aya teh mah lain dukun meureun. Teuing, tapi da cek batur saksi langsung ngaluarkeun deui jenglot, model jenglot. Pan heup jenglot nu jelema leutik nean. Pan jenglot na biasana ge jabrig bukna meulit ka awakna iba gunul. Pajarkeun tas dicukuran, kakarek tas dicukuran. Asa hayang sering ada ngena ge dukun jiga kitu. Heeh, tah nu terakhir nulirna mah. Urang disulingan, bapak disulingan gerak pajarkeun teh siluman orai cenah. Ah. Geus loba ka ieu Pugu udah bapak teh naginnya disulingan. heeh tah eta nu matakeun langsung eta tah make nu kitu tah nah stetoskop heeh aya dukun dokter teh Nyara rambung eta dukun. sare ngilu sare kan tapi recik batur sakti tah di bare ieu Eta cina kudu dikumahakeun Teu lamun- diinumkeun ku bapak. nyala ih nyanek naon ka kami Jadi kumaha? maksud teh lamun aya si abang ka dieu can Sumburkeun. inumkeun lah disuguhkeun lamun eueuh ka dieu Cabawakeun we sekalian atuh. ceborkeun oh tuh mau digulung mah urang meureunna lain jika teh suka mun kami di pahala batur teh Terus kudu dari kumaha? kepret cenah ka mun eueuh ka dieu ka panongkronganna Di mana panongkrongana? biasa nu sok di warung badinya Oh, nih tah di warung. ayeuna kieu we nya meureunna pareka itu heula cicing we ulang ngilu bisi ka ayeuna naon ulang ngilu orang kepret ka imahna ka panongkronganna heeh Jig. doakeun sing hasilnya Siap. Hade ulah ka mana Nya moal da kerweaan. sok leader Ye, Pak urang mah ke beredarna ge aya jamna. oh cicing rahasia Dia mah kita mah orang tukangna. Nah, kita mah tukangna. Tidak bener. Gitar tukang. Tapi orang geus asep gaya kieu mantap mantap aing care aing ieu. Aing juga nagih mah. Terus nagih oke nya. Oke. Nagih mah berarti Buset lagunya semua tuh bos. mun keulah atuh asa pengen kieu. Apa nu senaran atuh. Ngalede. Tali. Tali Kan senar gitu tuh. Enggak bisa bat-bat. Bisa kieu gitu. Oh, coba. Tahu itu. Buru nyanyi atuh. Kieu. Bener. Buru rek nyanyi. Nyanyi di mana? Kan eueuh senaran. Pura-pura melodi sungut gitu. Tet 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 tet. Kret pegat ngorenya. Tuhnya. Terus anjing. Hei, ayo kemana? Melodi. Woi, talan dia. Melodi. Jigi skincare aing bos ieu kan. Ayo. Asa wae.